A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa anbiya'i wa mursalin wa awliya'i wa suwari wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan dari Syabul Qadir Jilani wa khususan dari Syedina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan ila ruhi musanniful kitab Kailani usulim wa purim wa silsilatim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al ahya'i minhum wal amwas lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab sorop Kailani kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah ta Rahmani anu mapar nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat wungkul. I'lam kudu nyaho anjeun anna tasrifa kana yen sanyanya ngaran tasrif bilughati dina bahasa dina lugot atagiru eta kadar-kadar barobah wa jeung ari ngaran tasrif fil sonaati mungguh ulama ahli sorob kabeh tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin latahsulu ila biha. Ari ngaran tasrif munggu ulama ahli sorob eta tahwilul aslil wahidi mindahkeun asal pokok anu sahiji ila amsilatin kana pirang-pirang contoh mukhtalifatin anu beda-beda lima'anin karena supaya ngahasilkeun pirang-pirang makna maksudatin anu dimaksud ieu makna latasulu lantaran moal hasil ieu makna anu dimaksud ila biha angin ku pirang-pirang contoh anu beda-beda. Tayeb halaman pertama dina kitab Sorop Kailani ngabahas tentang tasrif. Tasrif teh artina ngarobah-robah kata, ngarobah-robah huruf, ngarobah-robah huruf supaya naon tujuanana lima'anin maksudatin latasulu ilawiyah supaya ngahasilkeun kana pirang-pirang makna nu beda-beda gitu. Contohna nasoro nulungan kumaha lamun hayang jadi kudu nulungan artina lamun nasoro kan nulungan berarti jadi unsur nasoro nulungan unsur kudu nulungan anjeun. Lamun anu nulungan naon? Anu nulungan berarti nasirun tah tina lapad nasoro jadi unsur jadi nasirun. Lamun anu ditulungan mansurun tah. Eta supaya dirobah-robah kitu teh supaya ngahasilkeun pirang-pirang makna. Jadi hiji lapad dirobah-robah ku ilmu sorob supaya ngahasilkeun pirang-pirang makna anu dimaksud gitu. Lamun tina asalna nasoro dirobah-robah nasoro yansuru nasron wa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun minsorun. Tah tujuanna naon dirobah-robah kitu teh supaya ngahasilkeun pirang-pirang mana dimaksud. Lamun nasoro hungkul hartina geus nulungan tuluy dirobah deui jadi yansuru hartina eukeur atawa bakal nulungan. Tuluy jadi nasron nulungan saestuna nulungan nyaan pahuwa nasirun tah nasirun hartina anu nulungan wazaka mansurun lamun mansurun hartina anu ditulungan mun unsur hartina kudu nulungan anjeun la tansur hartina ulah nulungan anjeun mansorun minsorun isim jaman isim makan isim alat waktu nulungan tempat nulungan jeung alat paranti nulungan tah eta tina lapad nulungan unggul tina lapad nasoro hungkul eta bisa dirobah-robah manana artina dirobah-robah teh tina lapad nasoro jadi yansuru jadi nasirun tujuanna supaya naon ditasrif ngaranna teh ditasrif nu kitu teh ditasrif teh supaya naon ditasrif teh supaya ngahasilkeun kana pirang-pirang makna anu dimaksud.
Jadi supaya hayang jadi tina lapad nasoro nulungan, hayang jadi makna kudu nulungan, berarti jadi lapad unsur. Ta eta atawa tina lapad nasoro artina geus nulungan, lamun hayang jadi anu nulungan berarti nasirun. Lamun anu ditulungan berarti mansurun. Ta mansur teh artina teh anu ditulungan, asana nasoro dirobah-robah ku ilmu sorob ku ilmu tasrif supaya ngasilkan pirang-pirang makna nu dimaksud. Tah gitu tujuan ilmu sorob teh. Ilmu tasrif teh ngarobah-robah huruf, ngarobah-robah kata, ngarobah-robah lapad supaya ngasilkan pirang-pirang makna nu dimaksud. Ngarobah-robahna make rumus engke dihareup. Rumus tasrifan teh aya 38 bab. Anu soheh, anu guer soehna engke aya. Anu soehna 38 bab. Kayak pembahasan salajengna dina salajengna. Wallahu a'lam bishawab.